Meni eueuh urang-urang acan abang kena usum halodo, usum hujane raneureuna teh. Tegablak deung sangu-sangu acan. Wow, itu kan nu kacing calang teh nya. Wah, sian ini teh pasti arek madognya. Madog naon ai maneh keur naon di dinya sia? Keur nungguan ieu kanang. Ditutumuan teh kos aya emasan. Pan bisa nu mau. Daripada ngajadok kitu manengan anu reuneuh jung. Ma ieu hayang urut geus lila teu boga duit mah teh. Tegablak deung sangu-sangu acan di imah oge. Atuh da kaciri meureun-meureun mama beuteung lagi melenung kuting di tangan tanggal-tanggal. Pugu awal sia teh matak nengan oge jung. Engke 50 jeung emak. Maneh 50.000 mah 50 juta. Nah, emung komo kitu mah najis teuing. Kacape-cape juga nengan sorangan. Make emung nu kieu tah beban keluarga teh bisa teh minta duit we ayo ih uyuhan bo oge deh keur biara oge jelema kitu mun aya alungkeun ka Cimandiri. Beban keluarga naon pan ieu gawe nungan kanang bisa aya nu mawa. Lah sia teh kudu ditutumuan kanang kieu patut. Ye, udah berharga mah. Aing teh teu goblok deungeuna ieu teh pangajualkeun di atuh bantal jung. Jual ieu. Manya oge laku mah bantal kieu mah meuni GL. Pantes jang peunerakeun mah ieu. Supaya we ngomong teh ieu teh umurna beda 2 tahun jeung Candi Borobudur oge sia teh mahal. Wah, sanggeuk ka jual GR tah kumaha we sorangan. Ah, Bakat tah ieu mah budak Nora teh kadual teuing. ini goblok. Goblok kadual kita pangjualkeun aing teh kemaila 2.000 we teu boga deungeuna. Moal aku mah moal. Emung mah pokona mah ku emah we tah sorangan. Era teu kuat lah. Gua aing oge era kumaha jual ka itu era aing ngajualna oge. Mah era komo de abi meureunnan ah. Heuh atulah hilian we jeung enog nyangan jung hayang dahar jeung enog mah teh hayang aya proteinan. Awak teh kuru kieu. Hah? Protein? Naon mah protein teh? Dasar balat teh nyaho protein acan. Pan protein teh daging, enog. Protein ngaranna nu kitu sakola geura matakan ge. Protein lain protein. Kelan dong maneangan nya. Urang nengan og kuya bisa hayang-hayang teuing mah. Oh, eta protein. Neangan ka itu jung hiji wae mah. Dasar ini gablak ngariweuhkeun naon teh. Belah mana kamari teh nya? Ieu tah geuning kan ajangan hiji aing mah kumaha nya? Bararingung aing mah reno hiji kieu mah. Ari dicokot hidung hayangna bisik punung mah daekeun nganauk deui engke. Ari teh dicokot nini edan gerewekan wae aing mah. Ah. Kumaha keuna teh nya? Tah kumaha engke we. Mak, eueuh ngenog ge. Maknya teu ngenog. Maknya dipugu eueuh. Ih, kumaha atuh aing mah? Meureun eueuh deungeuna nengan sayang piit jung sugan we ngarenog piit di ditu jung. Aneh ieu mah manehna nu arek nyatuna aing anu riweuhna. Ah mah we ka itu naik sin ragrag abi mah. Menang teu balik ieu mah budak Nora teh titah naik ka nini. Kumaha ke mun ragrag geura? Kemahe maneh mah ragrag oge da ngora keneh. Ya, ini teh gablak ieu mah. Kira aku dibabok mah ku halu ku aing mah geura ditalekinkeun. Supaya we ngomong teh sia telekin. Geus aing mah arek ieu ek ngajual bantal. Dasar budak Nora teu berani aralkeun. Manehna ini goblok.